Assalamualaikum wargi-wargi sosmed Sampurasun. Hayo seperti biasa tong bosan-bosannya ningal vlog abi ya sim kuring teh bade masak ceker sakilo disakaliguskeun. Tah sampai dipasak biasa dibersihan heulanya urang presto ngameh hipu lepuk teh si cekerna teh raos meureun ieu sakitu cekerna teh garede kieu nya. Tah bari ngantosan si ceker hipu lepuk urang maresan ieu bumi. Masya Allah ieu bumi abi meni pabalata kieu. Tah urang tilepan we nya ieu teh si simut teh si bantal urang bereskeun urang kakamarkeun ungkrah ingkrih we kieu. Upami bade bobo siang kasur teh dikaluarkeun beres bobo kakamarkeun tuluy tengke teh magrib teh dikaluarkeun deui da si bungsu nah resepna nya di luar bumi alias di tengah bumi bobonana teh bari lalajo tu karesepna kokomelon. Tah sambari beres-beres kieu we aya gadi murang kalih mah nya ditututur ieu teh sabenerna mah bari ogo ieu teh inung keur beberes kieu teh kahayang mah dipangku ngan teu diangap. Tuh tingali ieu runtahnana ge meni loba kieu nya. Seperti biasa we ieu teh sabenerna mah lain males beberes di bumi teh nya ieu teh runtah nepi ka loba kieu. Tapi da kumaha atuh aya gaduh murang kalih anu diporotan nyusu mah da kala ka barang tuang nya. Jadi loba we si runtah teh. Si tilas makanan teh tah beres anu di tengah bumi ayeuna urang anu di luar urang sapukeun ieu teras teh nya. Ngemeh bersih lah. Ngameh raos ditinggal teh tos beres terasna ayeuna buruanana nu disapukeun teh tuh sapu deui nya pokona mah bunda-bunda wargi-wargi tong bosen we ningal vlog abi nya anu kieu deui heuh da abi mah nyen kontenna keseharian ibu-ibu rumah tangga nya jadi kieu we konten teh. Tah tos beres mah sasapu nya ieu teh sasapu di buruan urang moyan acuh salaresan ai nyeuseum mah tos beres da nyeuseum mah di PHP-keun dina PLN nya da dina mesin cuci. Tos beres kieu moyan urang lanjut ieu nyen samara keur cekerna biasa samarana muncang bawang bodas bawang beureum koneng sakedik muncangna tong hilapnya digoreng heula samemeh direnos teh ngameh henteu bau manehna jetrek kompor tah asupkeun ieu naon teh ngaranna teh si katel nu geus diminyakan bus samara dioseng-oseng pokona mah ngantosan ieu samara nepi ka harum tong hilapnya